sakali doi. Udun, inji, gerak baralik, geus rek magrib, ulah jongjon teuing arulin teh, hiap pageun, gerak ngaramping, gerak
Udi, yang datangkan emangnya dasar sama sangkan hirup jadi subur dengan jadi baraya. Kayak sakali deui. Kemana? Aduh pieu. Ah, ya. Nah, ya. Aduh, kudu akur dan jauh atur. Kudunya asa sama sangkan hirup jadi subur, sangkan urip bersangsara. Apa seharinya? Nini, terus ayah di dia ini. Hai. Ini karet dong. Pasti mana heula nyai. Bekap heula laki. Aki, nya eta tea. Loba simpang-simpang. Bekal karapatan ambilan. Mana atuh? Ulah obat teh sumpang simpang. Kudu bener. Tapi gawe-gawean teh. Kamu beres. Mumpun Aki, kadumpung geus oge. Geus lain waktuna keur kaduhung, Nyai. Kumaha Nini? Geus alat. Tuh, geus rek magrib. Duh, kumaha ieu teh? Astagfirullahaladzim. Jasa saya gak alim. Astagfirullahaladzim. Tanghi ơi, geraha dah. Tanghi, ulah jong-jong teuing. Ari kita karena naonan Sujang. Mimi, keur ngarona nih, nyingetan batur, sangkan ulah kali berat teuing. Sujang. Hayo we ingetan batur. Ari hidup kumaha. Kumaha kitu nih? Hirup meakeun waktu ketingetan batur. Tapi ajeun poho karena diri sorangan. Saestuna. Naon pahala diucapkeun ka batur. Sakuduna mah kena ngeueun diri sorangan. Lain batur ngumpul. Aku acuh kuning teh Sujang.
Can bisa dibenahan kene hubungi tambang nawe. Geus kaliwan nawe sudah. Ton. Astagfirullahaladzim. Ai. Punaon dia jalma teh? Atau katinja rongkeng di dieu? Kebayang tadi. Kalau kan berkenan tadi. Ini cekal kabeh barudak teh. Tunggu. Rasaan asa aya keneh nu kurang. Ini ayo geus wacana uang. Hai. Orang ke mana doi? Ulah kasih si gawe maghrib, tujuh kalmur sikun, bajar garap pamidangan, nagri, ujung sampurna. Nggak siap? Ini Siap teh siap. Nya kudu siap. Tak geus kitu kuduna. Anu sama. Muasal dan akhir di alam pangubah. Mun wancina geus datang. Nya kudu pulang. Punun. Injil. Kedabarali. Geus magrib. Ulah dengdeng teuing hirup. Geura ngaberesihkeun diri. Ulah singa dihatep kosong eta raga. Geura ngarampi hati. Dilajenkeun pamasrahan layang pangajen ka Patandang anu nembereng sebidang di Teater Sunda Kiwari. Mangga diaturanan ka Pupuhur Teater Sunda Kiwari Kang Dadi Pedanu Subrata kanggo anu dikeun layang pangajen ditampi ku sutradara anu nembe parantos midangkeun mangga diaturanan ka sutradara kanggo kapayun.
Hatur nuhun pupuhut di atas Sunatiwali anu paras menunjukkan layang pangajen. Alhamdulillah kalau bos kami langsung tentang